Semaraling kan lain hareureui wae sia. Nyaho nini keur ngarumus menang ge marane sok jararajan atuh magi dahar teh di mana di hasil nomor lain hareureui wae sia lieur kanu sirahna ge hayang jajan tuh mak hayang jajan nyaho eleh wae masang nomorna ge nih indung mana mata jatuh ka emak lieur sok bere nomor nu alus maneh engke dipangbulikeun baju tah tidak kajedok ya ini ya di buruan lain ya nyaho keur ngarumus ya teh lieur tuntung teh Nunung Kan mai. baru dah kerja berada jajan can Mi. paingan recet kami minta duit mi teh lieur nomor eleh wae Mi. naon Ngajak kawin. Ngajak kawin. nu mana Nah, itu sok ka dieu. nu sok ngadodong roda nu mana da loba teuing kawin wae lieur hiji budak hiji bapak sagede kumaha liangna maneh teh lieur engke teh boga budak dicul di dieu mih nu ngurus lieur engke mih Mi udah mudah-mudah wae mi. mihna keur ngarumus keteng ngeong orok leuheung maneh nu eta nu ngurus mih deui mih teu ngilu make teu ngilu nyieun mih nu ngurus Mi atuh mi. rek jam sabaraha ka dieu Engke wengi jam 7. ayeuna ka warung neangan papaisan pais naon besi atuh kesusuguh ngelakeun aya tamu mah sok nganjuk heula cek mih kitu Mi abi ka warung heula nya. heeh entong gede teuing nganjukna nya lieur mayarna ngam lol Nina Nunung, mohon putrana Maboyeng ya. mohon Aya Mohon. ya. tarik Sepatu diangge we. oh disuhun we biasa mah Cali. mohon mangga kali kayaknya mana mina deh ngajuk Ya sampean wios kieu. iya Itu mah biasa mohon kieu. cep mangga jadi dia mah Delmi tegaduh cep mohon Mau aya keluar tuh. peuyeum sok ditampi Mangga. engeng Ya, dan- ngajuk kali ya Kieu we nya. Langsung we kanu pamaksadana nya. Kan dia mah kok mi atuh. Ieu teh namina teh kacang. kacang panjang Lindihanna teh. oh Masih teu raos nya dalam ieu mah korsina teh. di handap atuh Alim. bade di luhur tenteng mangga ada mie mah kieu ronompokna tos awon kursi ge kene nganjuk Atoh abdi teh da ieu teh tos lami budak teh teu payu. oh Ayeuna cenah aya pamaksadana yang serius gitu. iya encep iya teh nikah wae tos sabaraha kali gentos murang kali nage bebenjit lagi Teu lieu masalah sabaraha hiji putrana. dua aya 12 oh salapan kali kawin teh hiji kawin hiji budak hiji kawin hiji budak kamari mah tuh terakhirnya preman ditenggelan babak belur Hebatnya. iya ngan iya teh upami bobo encep kacang upami bobo teh nyangelai nyangalinur kumaha wes
Kalau nu sakaguludu gitu mangga wae aya kersa mah mih mah atoh nu aya. Nah, tadi teh cenah saurna putrana seueur. Nuhun. Aya sabaraha hiji atuh? Salapan. Hebatnya. Ya teh janten masalah seueur mah urang kali da abdi pan sawah lega di ditu teh urang angon we jeung domba hijikeun. Oh, alim aya nih. meri. Meri aya. Nya terang ku. Bumi seueur abdi teh karosong deui. Nuhun, terang. Gitu we. Aya nu kasar betol mari teh bumi teh. Alhamdulillah. Nuhun. Kan ieu gaduh putra hiji-hijina teh susah payu. Naha? Da kieu buktosna. Rada orongoh budak teh. Ai mih mah teu sawios-wios. Disambil atuh disambil. Terus Ieu mah nuhun. meraskeun wae. Mih mah teu sawios-wios tapi nunungna urang taruh heula. Neneng Nunung. Ya mudah-mudahan ieu nu terakhir atuh mah nya. Nuhun. Kumaha? Tadi bantu. Dampin. Keresahan teh ka putra bapak. Tapi kayak lancep. Teh, ieu teh aya kelainan aya bau. Sok adai, sok ngalindung. Ah, eta mah terus biasa kan. Ieu ge sami. Kadang sok eueut bari bobo teh. Ieu mah bobo tiasa bari tati. Jadi bener Gusti Allah teh adil, benernya didorong. Ah, sigana Gebrek mah. jeung upleung. Gitu kalau. Dah abdi ge teh. Udah lah. Ulang ngalih heula. Neng. Cocokan kali. Mangga tepangkeun cenah. Ieu murang kalihna rada kitu mun Tadi terus nampi memeureunnan kantun tanggalna meureunnan. mimah kieu cep gaduh murang kali hijina teh mending temen ngawinkeun geus kawin deui Rasa patu organ wae urang tetanggapan we nya. nya tapi meh maka aya anak kieu enjing-enjing ge tuang sareng bala-bala tiis sangu nu kamari Nya wareg henteu sebelnya nya. nya kitu na numpung mah seueur murang kalihna kumaha Sawios da abdi bumi seueur. Aya itu mobil abdi dipaeun mana naon? oh palagi diangkut beurit Beli aya nu pesan. aman Soalnya mobilnya pendek pisan. oh, aman paling ge kusirim deui Da ieu mah rupa-rupa gaduh mobil dituk-tukan coba kena. Diceper-ceper knalpot gandeng, cicing kalau teu ngomong. Nung karesan naik mobil gitu da pendek pisan atuh. mate teh sia-sia unggal peuting ngarumus nomor teh maneh gede milik gede darajat aya nu ngawin bae eupeung oge da beunghar Gitu. katana sepanjang masa Kantun milih yang daerah mana Sumedang atuh. tuh Perumahan nu abdi sadayana. kita ngudag-ngudag we nu ngadorong roda atuh gawe teh kan ieu aya nu beunghar aya mobil diseukeun Kan saya saudara mah masuk kotret-kotretnya. nuhun Nya eta we tanggal lama lah. pada malam mah kotrat-kotrat nomor ujang ai tanggal mah tanggal mun aya mah tilu-tilu atuh dua Ka ieu na we meureun mah engke resepsina urang da abdi alim atuh isin abdi mun teu mewah mah. alhamdulillah baik gitu oke budak kaparawan Kang teh hayang aya foto prewedding zaman ayeuna geuning mah. mohon Kami tiasa mah milarian rumah nu di atas pohon gitu ta. Jadi engke ngarang acok badut monyet di fotonya teh. Sae. Nya kosan neneng mak ngiring teu nya henteu da ieu duaan nu di fotona ge. Jadi nu ieu jadi kingkong nu ieu monyetna. Tong sami jeung nu sanes atuh urang. cep leres Ta organ mun tiasa mah opat disakaliguskeun, opat panggung teh dibarengkeun we. mohon lu hiji Aya di dia. Lapangna aya di dia. Ulah nyewa urang peser we lapangna. tuh ya duh hebat sia-sia mangarumus wae ngimpu wae nomor teh maneh gede milik gede darajat kawin kanu jelema kita kasabaraha Da mung hiji abdi mah. ayo pun di itu istri nyiramna hoyong naon Kabur istri abang bro. nyiramna hoyong naon budang kali meuni kieu Nya abdi ge. Isin abdi ge teh. upami Tah engke bade wayang sakantenan. wayang
Kayak dia sakaya wayang deh dia. Tara ada Kuda renggong warnanya Sumedang mah nya. Kuda renggong Sumedang mah. Kuda renggongnya. Nya. Kayak silat adukeun jeung panganten. Nyelap. Tara abdi tuh anu kieu Oh isin. nya lo entong atuh meni giung ieu teh. Hoyong sia. Menang anjing. Hayong bala-bala tiis jeung sangu. Oh, kuda enjing-enjing Nah, sanguna eta abdi kamari. teh osok enjing-enjing teh jadi bala-bala tiis sangu tiis. Wara genteu sebelnya. Ayahnya. Punten kieu sampean nya. Cep, mangga. Mudah-mudahan we min teh menang nomor. Tah janten bade iraha wae tahun ayeuna. Mun ti asa mah tahun anak neng. Kumaha ditaros? Tuh, tembalan. Saha nu udah kawinna? Mimi wae. Mih mah ukur nuturkeun, mih mah teu boga duit keur hajatna. Rencana ieu mah. Mun ti asa mah lebaran monyet we, jang. Mun- Lantaran di fotona kingkong sareng monyet kan. Ai Tang ge dekorana teh ku tangka caringin mah. Dekorana ge ulah ku kembang nu kaos panganten biasa. Isin abdi atuh jelema bonghar mah nya kawinan budak biasa jaba budak hiji-hijina. Muhun, ayo kan murah kali na salapan. Mas kawin hayang kunaon ditebak ku abdi Antung-antungan we mah. jadi anak monyet meureunnya barudakna. Tah mas kawin hayang naon ditebak. Tuh hayang naon. Hayang naon mas kawin ditaros. Ngamimi. Nu di bade dicorokna. Neng Mobil, dinu. mobil. Oh, mobil. Mobil angkot meh biasa dange damel mending ge mobil angkot. Muhun weh. Barudak kabawa kabeh. Neneng ununung mah. Kayak kan si emak bisa narik angkot ai keur nyalse teh. Mun teu ngarumus. Meh eureun ngarumusna. Kumaha neng we mama ngadukung. Bae asal bulu dugagaan menang penting kakayaan anak sepanjang masa. Setuju teh tah. Jadi engke teh organ teh opat panggung teh dibarengkeun Oh mohon. gitu. Sareng jaipongan ongko, sareng kuda renggong. Nya dibarengkeun we. Nyasakan tenan we atuh sareng rongeng monyet jang mun aya mah. Nah hiji. Tuh ngaranna nya. Nya telangkung aya emang-emang ngadukung. Tah mun foto sugan aya usul teh mah foto priwetna tuh. Kumaha? Nulung. Nu tadi wae. Mohon. Nulung tadi we nya. Monyet sareng gorila. Jadi kawin teh, Pak. Janten Heula jadi. itu salah. Da Salah. budak mah kieu ieu teh. Kadang di kamaran beda kamar aya opat bobo teh dicai bari tati. Bogoh henteu. Leunung teh. Mun cep atuh urang senang ngobrol heula atuh. Janten hayang naon cenah urang kali teh mas kawinna. Pas kawinna hoyong naon nunung. Tong kagok. Nanti mimi. Nah mimi panggil. Kandah hayang. Hoyong naon? Hoyong mobil beko senang. Mun barudak uyang teh kan mun ngarawusan aya anak. Ah nya kitu atuh eta saya kitu mah kan. Kan barudak Abdi pan aya bayanganana. barudak nunung teh sok ngajebur ka cai di gero-gero hese mending Siuk ku beko Aduh, dia mah da caket ka cai nya. Muhun ka pengker cai Cipeles. muhun ka capek-capek ngomong aku tuh beko rawu jadi kabawa kabeh dia muhun Kagak sebenarnya kantun gitu, kantun milarian lapang, Mohon. undangan ngadamel cik seut, tong kagok. Kayak sadayana di Arona, gubernur, bupati. presiden dari eta aya eta pengawasannya Kedah. mohon Kedah aya urang ngondang neneng Sariah nya jadi ustadah nanya neneng Sariah Habibi urang ondang Nya, nuju sohor ayeuna teh nya. mohon Maah teh. mohon maaf teh jampena dia jampena teh edun pisan ayo atuh urang ngaleut kopi atuh nya Gitu. kumaha langkung na encep we teh sawiya suios mama mun teu beunghar mah Kayak ku ieu diajak jalan-jalan, mobil pendek, knalpot gandeng. Batur teh nari ngalikeun. Da banna oge dikitukeun mah tah ban mobil nu ieu mah. oh di Disangeyengkeun. oh sugan teh dikotakeun Ini mun kotak mah tuh kekituan tah.
Lain meresep kieu nya ada degana badag Muhun, gitu. badak sa badak Ari tuangna kumaha ya? nya Beda engke aya amang ka ditu gitu saboboko wae mah kedah ieu teh. Anu ieu teh encep, kade encep ulah geus nikah teh ulah diculkeun. Da ieu ge kacontohan ku nu salapan kali teh ayeuna ke nikah enjing tos bundu. Di geulis mah geulis, mending geuleuh pisan nya ngalina ge nya. Nya apa itu kan? Sok disimpen. Aduh, ami ayo kawan Panes. mi boga hutang sabaraha? Canes teh nyanak naon teu terang di dieu resepna naon. Yung we, Bade cep. nyanak nu teuas-teuas bilih waosna tos arawon. Oh, tas awon mi mah ieu nunung mah resep nu teuas. Batu. Muhun, paku mun aya mah nya. Dicemilan. Aya nu sing untuk ngawet rumah tangganya. Ieu teh nu terakhir mak mah ngawinkeun nya. Kayak mana ya tanggalna nya. Muhun. Kayak urang rencana seueur abdi da tukang foto hungkul. Muhun. Mi mah saumur-umur karek ningali nu Ieu teh 3 ka 4 umurna teh. Oh, 3 ka 4. Jadi lamun manggih ka atoh teh kitu dada-dadegan. saguluduk gitu. Saya sahirup urang ngintennya. Nya, kitu nya atuh balik rumah paner. Jadi kumaha wios ieu teh da kieu ka Ya ai mi mah da nu ngalakonan rumah tangga ge anak mi mah teh tiasa naon. Bae atuh da beunghar. Mun boga intu mah beunghar. Bae. Teh kantun milih we Sumedang mah Perum nu abdi sadaya. Oh, tuh tinggal pilih. Teu kudu nyicilan ayeuna siga batur 20 tahun. Melang mun abdi mah kemang meserkeun motor teh melang. Sok di kitu-kitu tah. Oh, Kalau nuju ngabonceng nunung di jempingkeun. nya. Kena ngabeledagnya. Nya. Ki si saguludu kunan budak mah. Ti bola otakna mah. Ini teh ngajodongan urang siganan bakal pusing teh mah nya. Iya, mama atau nu aya meh moal mikiran nomor meureunan Ari aya. abdi mah pokona mah kieu we pas nikah ku abdi putra abdi dilepasnya ka emak. Mohon. Jadi hitung-hitung micen. Aya bahan paeh nangtung mi. Kumaha? Gila atuh mi da bogoh. Oh, bogoh cenah. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya bogoh mah. Si Icipan no. Kayak atunya kita mah abdi melang dah. Abdi mah kebiasaan ka mana-mana ge mun balanja ge mobil teh pantau bukakeun we, kunci ngagantung we. Lebih oge. Da seueur mobil atuh. Tah langgung aya bogoh mah syukur. Anu mih meureunan paeh tereh-tereh. Teh sawios itu jadi abdi mah pas nikah lepas we ka mi. Nya mi ge menta imah we hiji di gunung keniiskeun otak. Da we barudak mah cenah jeung bapakna jeung indungna mi mah embung. Nya tos itu kumaha wios? Nya sok mi Da mah sok asa kene ieu menta. mah. Papang dinu lancingan masih. Nya sami. Ieu ge sami Hotelnya. opo boboge. Mata Digentosna ge ku anak-anak kene. olok pampers. Ieu mah tara dipempes ku samping dumpel lagi. Samping dua. Nyata aya kitu maminya. Nuhun. Itu mobil melang dibukakeun Nuhun. duanana pantona. Wiulan nya. Sepuntangan. Mun cek Kongkorong oge abdi mah dalapan tah. Ngali kongkorong. Oh. Sama di pasihan opat ewan. Nuhun. Anu mi mah menta hiji we da makenan ngariung jeung puteran cep mah paeh nang tuh.